ngalami di Jawa Barat tapi kan bisa ngobrol nuhun, punten, jeung mangga hukul. Nah tenang, di video orang bakalan kupas tuntas make hiji aplikasi atau tutorial aplikasi diajar make bahasa Sunda. Aplikasi teh praktis, gampang, oke jadi lebih asik lamun diajarna. Tapi sateacan eta nampakkeun heula sim kuring Intan Ansoriah mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Prodi Pendidikan Bahasa Sunda anu bade nyumpanan pancen mata kuliah teknologi pembelajaran anu diampu ku Bapak Haris. Hayu orang kana video tutorialna. Anu mimiti tang tuwae urang download aplikasina dina Play Store sewang-sewangan, tuluy langsung wae ketik ngaran aplikasina nyaeta Sunda Pisan. Geus kitu langsung download wae. Saatos di-download, buka aplikasina, laju dina tampilan utama aplikasina teh ditunjukkeun topik anu ek dipedarna, jiga identitas diri, keluarga, di sekitar rumah, kesehatan, jeung anggota badan. Urang cobaan wae dina identitas diri. Dina bagian identitas diri teh aya deskripsi anu ek dipedar. Bag-baganana aya identitas diri bagian hiji, bagian 2, jeung memperkenalkan diri bagian hiji oge bagian 2. Langsung klik wae cobaan anu bagian identitas diri. Dina tahap kahiji teh urang bakalan dijentrekeun sababaraha kalimat nyaeta naon arti dina kalimat eta. Oge aya arti dina perkecapna. Tah tiasa ditinggal ieu aya sababaraha contohna. Di dieu ge bisa dihurungkeun voice note-na sangkan orang bisa ngucapkeun kalimatna kalawan bener. Nami Abdi Aska Dalila. Nami Abdi Aska Dalila. Lamun geus maham kana kalimatna, urang langsung klik wae laju. Tah dina tutulianna teh sami wae jiga anu bieu nyaeta ngajentrekeun kalimat sangkan urang anu diajar teh bisa leuwih maham. Dina tahap akhirna teh aya ringkesan hasil tina diajar urang, anu dimana dina ringkesan ieu teh bisa diterjemahkeun kana bahasa Indonesia sangkan urang teu baluang teuing. Dina bagian identitas diri bagian 2 mah urang teh bakalan jiga anu nuju komunikasian jeung batur. Sami wae dina ieu bagian teh urang nyusun kekecapan anu nembe tos diajarkeun. Nami Abdi Aska Dalila. Nami Abdi Aska Dalila. Dina bagian 2 oge aya voice note-na jiga anu nembe. Fitur dina bagian 2 mah sami wae jiga anu nembe. Urang percepat wae sangkan teu nyangkolong kana waktos. Sami wae dina akhir bagian teh aya ringkesan hasil urang diajar. Janten tiasa ningali poin urang. Laju kana terusanana dina ieu bagian teh sami wae jiga anu tadi nyata urang bakalan dijentrekeun sababaraha kalimat jeung arti dina perkecapna. Fiturna oge sami keneh nyusun kekecapan jiga anu tadi. Tah lamun samisalna urang salah dina nyusun kekecapanna, engke teh bakalan ngurangan poin urang, tapi ulah hariwang sabab urang tiasa nyobian deui. Dina akhirana lamun tadi aya nu salah teh urang tiasa ningali di bagian mana urang salah jeung bisa diulangi deui. Sabenerna mah cara ngagunakeun aplikasina teh kawilang gampang tur bisa dipikaharti tereh sabab ngan kitu-kitu keneh. Bedana dina unggal bagian teh dina materi anu dipedarna. Jadi kumaha cenah, gampang kan diajar bahasa Sunda mah? Tah, kitu wae tutorial cara ngagunakeun aplikasi Sunda Pisan anu bisa mantuan urang diajar paguneman bahasa Sunda. Ieu aplikasi teh praktis jeung gampang oge dipakena. Tapi dina ieu aplikasi ngan karak aya sababaraha materina, jadi can loba pembahasana. Ieu aplikasi manfaatna loba, salah sahijina bisa mantuan balarea anu rek diajar bahasa Sunda tapi praktis. Laju, naon sih arti kecapalay dina bubuka video tadi?
Numutkeun kamus RA Dana Dibrata kecapalay hartina hayang capek ting leleson dina kaca 487 sedangkan maksud dina video bubuka mimiti tadi nyaeta hayang anu dimana eta teh nawaran dahareun ka babaturan di gigireuna. Sakitu wae padaran tutorial ngagunakeun aplikasi Sunda Pisan yang diajar paguneman basa Sunda. Hatur nuhun.